nya kemarin garawe terus berang kieu masih can garatang kieu. Aduh, nggak bisa kan ka saung. Sayang teh mah aya di saung. Aduh, di saung eueuh di bangkeluk teh teh. Ya kumaha? Ieu can beres deui. Pagembul. Pagembul. Terus jam 8 masih can daratang kene. Aduh. Pagembul. Oh iya gua nih pagembul. Oh. Wah. Aduh aya naon ya asa di sasari? Lain di Seluas-seluas. lain di teteangan teh di tadi kurang teh. Leos ka itu ka dieu cenah cek baru aya di kebon. Urang mah hanya sakadar mamatahan meresaran ya. Heeh, sok naon? Sing baleg atuh kan nu gawe teh. Karunya itu pidato jeung si paman can dibayar. Bulan kamari can dibayar. Minggu ayeuna can dibayar. Astagfirullahaladzim. Di dieu mah eueuh nu kitu eueuh. Boga adat kitu eueuh di dieu mah. Sok balayar ka itu. Naon gagabah ka aing? Ngerang-ngera si berokokok mah sia. Si rarabigan sia, si siti jarian sia. Ngerang-ngera ka aing pajakeun ku umum mah aing teu mayar gawe, sabenerna mah ti bulan kamari dibayar tah catatanana ku aing. Ti hiji-hijina ge dicatatkeun ku aing mah. Bisa percaya mah sok. Naon make catatan ieu? Kasbon si datu kan teu ngobrolkeun masalah kasbon mah. Pokoknya ngobrolkeun can pernah dibayar cenah selama gawe. Bulan itu ngenong 3 poe, minggu ayeuna full ngenok ngarenongnana teh 7 poe. Terus disuguhan ku Cau Lampung ditotalkeun selama 7 hari teh. Cau Lampung beak 15 sikat. Nanamah menta uyah 2 senok. Ditotalkeun 5.000. Astagfirullahaladzim. Cih atuh anu nganyang kuat tepi ka ngenong kudat kudu mayar. Naon? Aya cau menang meuli, aya kopi, aya rokok, aya sangu, segala rupa ge, aya asin, aya uyah, aya pecin, segala menang meuli. Diperhitung kayaknya mal-mal tinya ge. Asbon ka aing. Kudu baca mah. Wayahna pokona mah cek kitu cek ge urang mah teh hayang nyaho perhatikeun perhitungkeun ka di